Si goblok jelema teh nu tiluan ini. Gara-gara kadeuleu wae. Lain disangka naon ya teh kurang. Tuh kucap kicep ku si. Kawas dakocan tuh. Sugana aing kagum. Wah teh ka uat. Pantes jadi kagum Bapak Dewek. Lamang teh ka uat tuh. Kagum. Kriuk. Cocok ya. Ayo disangkanya atuh. Lamun bapak buukna panjang, Naogan. beungeutna jiga kipas. Doraka bari kos ka lain ka Dua teh jelema anu silo. silau kumaha? Anu bogoh anu kitu mah. Pamali kakolot. Bener. Dulu itu anu diiket. Naon? Biheung agama Islam nu kitu mah. Takak teh. Naon tina beungeut Lain ka sirina dina naon, mau? Nah siap bener gitu agama Islam. Ya heueuh atuh sia. Teu percaya. Nah geuning teu mawa onta. Nah Di Arab tuh. sakitu-kituna we panenyaona teh. Dina agama Islam teh. Heureut Nyaho Islam teh jemar deuleu. luas jemar. make jubah. Leuwih ti satelit deuleu. Kacamata agama mah. Dunia kan Universal dunia akhirat. dunia. Jemar teh ulah lalawora. Lamun bener si agama Islam sing tarucing aing pangihkeun. Wah, Tarucing naon sia teh? hubungan tarucing jeung agama. Hubunganana tarucing jeung agama cing. Jauh. Ayeuna. Mun pinter eta beragama cepetan. Kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas? Ya moal abus. Aing mulai nanyakeun ke abusna. Udah gede. Carana goblok. Da gede gajah mah gitu. Gajah mah gede, kulkas mah leutik. Aing mulai nanyakeun abus henteuna. Carana. Udah mau abus carana goblok. Ciri lain agama. Nah, tuh jawab nu balekeunnya. Ada mau abus. Ciri lain agama. Kumaha ceuk maneh? Carana taluk atuh kitu. Carana mabukakeun kulkasna eusina kaluarkeun pan geus kosong. Tah bus ieu gajah habuskeun tutupkeun deui we. Nah sia teh belegung kitu. Kitu kahayangan teh goblok. Tong digiringkeun kulkas. Sederhana. Da teu pira atuh. Ngeus gajah dina kulkas mah tong digiringkeun. Kana antep. Cing sok eta rucing naon? Oh, tong Di aing mah saeutik ke deui. Naon? Kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas? Nyontek goblok. Oh, bener. Nyontek goblok. Bener mik. Itu siapa mikir? Benang batur wae. Itu siapa menang batur lah. Da mah teh kitu ngeusianana ge atuh. Da jawabanna mah leuwih ti kitu deui aing. Kumaha? Bukakeun kulkasna, abuskeun kudana, moal abus. Nah, pan aya gajah di jero. Anjing, aing poho, aduh Gusti Allah. Kapikir. Teu kapikir anjing, poho aduh. Da eta si eta tah. Gobloknya. Sia nu gagagu ka aing teh. Poho aing aduh teu sangka teh. Padahal kieu nya jawabanna mah, yo. Bukakeun kulkasna, kaluarkeun gajahna, tah kitu. Asupkeun kuda, tutupkeun we. Aduh ampun. Naon bedana motor jeung si lain? Ari aing mah nu sok numpakanana, ai motor nu ditumpakanana lain. Naon? Ai motor mah Kawasaki, ari aing kawas monyet. Setan. Tadi sia kagum. Halus. Goblok teh. Jawab ai ti maneh naon tarucing teh? Cing atuh salsa urang teh nyan. Ti
kuring. Manehnya teu naon kebon kalapa nyaho Bon kalapa. kurang balapkeun kuda jeung gajah ka soreang di mana di kebon kalapa sok heula mana tukang lompat kuda mah belegu gimana-mana ge nya heula kuda nya heula gajah heula kuda heula gajah nah kan kuda mana kulkas kene tadi anjing ai poho deui wae aduh ampun ketika tepugu bentukna kitu Rupaan gede hate aing ayeuna nah aya we. masukan teh kuring nu goreng patut geus hayang nu leuwih Aya nu teh. da ieu nu hareup rupaan pika jiga cikur cih denge ku ya denge Goreng je moyok goreng. naon cenah aing jiga cikur dari manehna jiga jahe buruk Mangis meteng. lamun dina mobil mah Naon kan? dewek sedan Dawala. wala si lain truk Ari eta nu Ay, si itu nu jabri ti kotok jauh aja tina mobil kena ti kotok atuh nanti saimang tuh. Bibitna kapancing ya. lamun dina gedong dewek imah loteng Lain tipu kuring si lain imah bilik mah pilih. Ari aya aing teu boga imah nyambung kene sama aja lumayan gitu Pak. Semoga imam acan meureun. lamun dina erloji Ceng. dewek seiko Seiko. kuring alba Abah. ari aing maok ya mah leung kene Kayak nyamuk Boga menang mau. boga menang maok oge Nyamuk. Rada nyamuk yo. ai kuring mah jadi jelema teh dilahirkeun ku indung keluar tina palawangan indung biasa Tina rahim. ai kuring siling meunang ngukut Anak kukut teman. hari si itu mah tina teh munding biji mah si anjing Segitu mah teu amak kan. sabar saudara hate Tetap ini nerima. Lin sakit Sabar. kuat kene sakit Sabar. Cina. Tetap ini nerima. lamun dina inuman males ya Kopi. sok sia dewek bir manis teh kotak kuring seprit hai kepa ari aing ciki sabar hate di hidup si anjing tuh Jangan sabar lu kekasih. sabar anjing awas ya Jangan sabar lu kekasih Cina. lamun dina kue dewek kue mari kue mari tadi kumaha nu buleut nih Bulan. can apa beureun Oh, di ditungan. ai kuring lapis ai lapis nu kumaha aya ngeunah Enak. Lapisan. Lapis lagi. aing pasti aing pasti nu goreng sok naon aing sok Beren nu alus. tong kasih udon Kan buku. ieu teh siring teh pangalusna Lawat ambak. dewek ranginang nu tadi anjing tuluykeun si laing dawala opak Opa. ari aing jalana tenang da loba keneh we loba dahar Sabar. Jangan sabar. Sabar. maneh dawala nyaho ti ucing apa ti ucing digaringkeun terus make obat nyamuk terus dihijikeun di talian tah si lain mah nu bieu nuhun anjing Kita kadenge ku di talian.
Halus teh kapal. Halus. Kada ge ku di talian murukan barang nikmat. Artinya di talian teh barang halus. Barang mahal tuh di talian. Halus. Alah. Sabar. Ya, beuki silenya kue tinu bieu, tina ti ucing make obat nyamuk. Oh, atuh resep. Aduh. Resepna naon? Dikumpulkeun. Terus sia keur hees diuwelkeun kana sia. Males. Alah, males urang euy. Dek ka mana maneh jeung saha ngaran? Bade ka sawarga kuring ge. Hah? Dek ka sawarga. Teu. Sawarga. Emangnya saya teh sok salat? Warga kapotek. Emangnya aing salat kudu bebeja ka sia? Bener saya sok salat gitu. Dan sawarga mah keur mun sok salat. Nu sok salat mah ka sawarga ka neraka. Anjir. Woi, Ieu jelema yang berbelat-belit ya. agama anyar Brutal. brutal. Bolak-balik akidah. Agama anyar. Sawarga teh pitempateun jelema nu sok salat. Neraka teh pitempateun jelema nu sok salat. Wajib teh. Teruskeun. Bejakeun sia. Ka Menteri Agama wae. Salatna nu kumaha gitu. Naon alasanana sia teh? Sok. Lamun si lain mawa lantang, sok ditunda. Ai sok teh naon? Kecul tah. Sok dirinya mah dewe kecul salat. Sok ke salat nama diantep. Tah eta teh ka neraka. Teu ngarti. Teu ngarti. Baik. Sok salat teh cul salat. Tadi dewek mah sok salat teh cul salat. Anu penting sia mawa duit teu. Karena materi. Maksudna naon? Dek ka sawarga, ngaliwat ka dieu kudu mayar ka aing. Allah. Emangna ieu teh tanah si lain. Ieu teh daerah ka kawasan aing. Sanu ngaliwat ka dieu kudu mayar. Lamun teu mayar, modar. Wati apaleun. Ieu, anjing. Macam-macam gitu. Naon sia tua ya? Homo sia teh. Lain kuring mah ngabejaan bahaya dirinya. Bahaya naon? Dirinya ulah ngaheureyan jelema ieu. Wah, jelema bahaya sangat. Nah, sangar ieu jelema teh. Ieu teh jelema teh keur nguliling neangan tanding. Anya celak neangan lawan. Saumur hirupna sanyahoeun digetih sorangan. Kan. Gerapek pecahkan dagor tasirahna kulinggis. Kuat modar. Lamun hayang salamet gitu oge. Tapi kuring teu boga duit, tong aya alasan naon-naon. Kepercayaan mereka. Aya teh naon sia? Dina saku aya nu melendung gitu berarti ayaan. Ieu mah surat. Hadiekeun. Duit aing nyaho. Nyaan surat demi Allah aing mah. Lain duit. Pasrahkeun sia. Jika kadikeun urang ku aing cokot lamun nya mah surat. Ulah. Tuh berarti duit. Kumaha teuing euy. Sok dikibikeun hua. Yang tibatan mikeun surat aing kajeun gelut yang sok. Tapi kapal bah mana pangabisa siling kayaknya aing teh lain saurang kabeh datangkeun. Nutup tak. Lamun kabeh babaturan sia datang ka dieu aing lumpat. Lamun ngagrup jeung aing hade ya jelema. Halus. Nanya kabeh kageuleun. Halus sudah di grup teh. Ka mana Bapak sia kalkum nu tadi? Didaguan kalkum datang tongo. Waduh. Kakang Ibu Tongo mah Kai Ibu Tongo. Kena pasti. Alah. Naon sia teh jamu air? Aing disebut jamu air. Aduh. Halo, saya jamu air. Oh, jangan cupatna. Aduh. Aya teh coba teh ke kus hireum. Lamun dina kendaraan mah deuleu. Doh. Aing mah bus. Bus. Aing dewek sia mah teu boga bus. Lebih nyari kan. Alah.
boga gini juga. artinya siapa mau kagablok hidupna siap pang ngabegal oge lamun dina imah aing mah hotel aya aing pacilingan Leuwih parah teman jadi bisa hate aing dari ini imah goblok pacilingan mah gini nu Bandung ngajang eta mun urek ngaheujeun goblok gering lo Bandung ngirim. disangka imah pacilingan si goblok sok sia aya parus alus jeung aing lamun dina manuk naon aing mah manuk Garuda aya aing sia mah bangkeuna Dong nyari sia mah taina dong nyari Kang balas deui aing ngatingalikeun yang lebih perih. lamun dina udud naon aing mah udud nu pangmahana Wow. aya aing sia mah ti kotok naon hubunganna goblok udud jeung ti kotok Baik, asapi ka nyarieun Kang mah. Ayan sertifikat geuleun di dunia teh. Heeh, ngabodoh we ka batur teh. Eta ku hubunganna teh kotok jeung udud. Ku aing ayeuna dianjeurkeun ka neraka jahanam. Kawas nu apa we si jalan ka neraka? Lah, lain apal deui aing mah. Jangan ke cai. Beh manang da ieu kolot. Wah, tuh jauh teuing ka nyawa. Rasa liurnya. Rasakeun sia ku aing bangun sia di abusan karbit ku aing. Aduh banget lama. Disuruh tina boa ngebleduk sia tesieun sabalikna sia ku aing naon keur nongeng liang tai diurekan ku aing dipedol ngait sia dina pujit makanya urakna teruruhitan sia hese ngalahana ge aing ngalahana kumaha babari ngalahana mah talikeun urakna kana truk tuluy trukna cenah digas bawa ka jalan tol pan kagugusur pujitna bijil Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gusti, mudah-mudahan ulah kasih orang Gusti. Ampun Gusti, atuh meureun modar ieu mah nu enteng kumaha carana. Nu enteng manaek ka luhur tangka kalapa. Tuluy tasik tali urek teh talikeun kana barang bang. Tuluy ngagajelang ti luhur. Dina kalapa teh lesot lain lesot teh mah lesot ngan pujitna jeung pujitna astagfirullahaladzim muga Gusti ulah kasorang abdi nu kitu assalamualaikum abdi maca keterangan yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Nah gitu. Ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sakedik. Dek nanyakeun naon? Beh teu jadi unek-unek. Kira-kira Bapak mau amek? Nah, make amek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang. Jadi durek ditanyakeun ku lain teh bab Nabi Adam yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye tah Bapak geus kumeledang di dunya ai Bapak Nabi Adam lain lamun Bapak ngaku Nabi Adam apa Bapak mah kagungan ibu kagungan rama sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan cing jawab ieu butek ya jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam
anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar Bapak maneh marada gelo kitu ka abdi teh ngomongna tak ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh ge nyelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beuyeut teh jadi naon teh jadi ributan teh jadi diskriminasi jadi naon jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejaan cekain jadi kontroversi nya ulah ka seuri da abdi metan hayang seuri cari bejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh ge nyelong daratan masih kena budahan batu masih kena beye bapak geus kumelenang di dunia malahan bapak mah geus dagang baso nya baheula eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh sanu meuli na tuh da eta beureun sedengkeun pan Nabi Adam Pak anu pangheulana ka dunya mah bapak ulah akuananya jadi kontroversi teh nah hayang sohor hartina bapak teh nak ngaku nabi nu paling akhir nah harek nurutan saded hayang nurutan saded kita kumaha halus ya halus ilai pertanyaan sakira-kira teh nyaho jadi bingung ngana kolbu mah pek tatanya ulah heran nanyakeun ya paha gitu. Cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari enak ngaku dunya masih kena genjrong daratan masih kena budahan batu masih kena beye bapak terus kumelenang di dunya kumaha ya kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingsot teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi gitu hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jeuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh Allah anjir kayaknya da dewek babacaeun beungeut bodas teh gambaran hate da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri tah lamun hate na jelema keuruwet da kana beungeut tau ge sok tempo ku sia lamun hatena keuruwet mah tetep jadi bimoli naon bimoli teh biwir monyong 3 mili baut uluh berarti na meureunnan lain asli kieu si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh
oh atuh da beh dia nama ke jeung aya kuburan Semar cenah moal ara rebel mah kitu nya malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong segala ini mah sabab Semar teh cenah di dinya tah ai gorowong teh naon Oh, kagri. Jeung. oh bolongpong tah di dinya Semar teh ayana lain ieu lain nu katanya ku sia Na molongpong. da ieu mah cermin nah cermin mah pan Hasyim cerme tapi teh cerme madinya barang keluar tito teh cerme si mareme teh masih teh alah nya kamana karep atuh mikir teh si lain teh Lain-lain mikirna saya. ilmu teh loba dulu aya ilmu biologi antropologi numerologi filosofi ilmu sastra ilmu laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi Rumah Cina tadi. tatangkalanana dipake kalamna moal mahi ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana nu mawi di naswe laisa kamizli sayun moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge jadi eueuh keur contoh-contohna acan lamun eueuh keur contohna acan meureun Allah teh eueuh tah jadi eueuh Allah teh anjir tah ieu pipasieun deui nya capek teh maka jeung eueuh sagala rupa Pokol semah-semah. keur naon disembah atuh ari eueuh mah oh jadi sia teh nyembah teh kanu aya atuh ka makhlukna nu aya mah eueuh jadi lieur ya ieu jadi nyembah mah kudu kanu eueuh beuki lieur aki-aki teh ieu mah Aya disembah. musingkeun da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir aki-aki teh kitu tah hese ditilepna euy jurus naon-naon teh ketakis dari aing talete deui can ka harti mah tulis deui ketek ngeureuyaan ongkoh di kakolo teh nya Pak ulah diomongkeun Pak di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh ngomong cek kemana karep yaki-yaki teh hayang ribut peka agama mah Semar lalawara teuing ka Allah nyebut eueuh Allah teh kenal dah tuh di Semar eueuh mah lamun nyembah kanu aya ka makhluk sia eta bener dia aing ngomong kitu mah tadi perbah eueuh teu ngarti teh Seret kita kan hanya kok. sok can tamat sia nanya teh tah Teruskeun atuh nu bongan sia nu nanya na teu tamat aing mau ditamatkeun lamun teu tamat disebutna kabuntut bangkong tah lamun sasabat kabuntut bangkong tong pasea kaciri dilepangna para sehat teh kabuntut bangkong pada teh nyaho jadi Allah teh eueuh naonana eueuh babandinganana mun kita tadi atuh aki-aki di baledog bae kaharti aya kitu mah da teu tamat sia nanyakeunana eueuh teh eueuh naonana gitu nya aing ngajawab deui tah tamat ayeuna mah jadi eueuh babandinganana nya Pak tah kitu nuhun teu sangka geuning mah patahan teh uing teh mubadir ka Bapak teh si eta nya anak aki pinter lu kalikuna Bapak hampura abdi
udah ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu para da gede ambek. Tak kitu ja. Hapunten Bapak hampura ti saha nya ti Bapak lamun geus dihampura ku dewek keur naon dah geus lieur deui ya tong ka dewek urang kalohkeun sok sia sok nyebut astagfirullahalazim muhun Pak naon teh artina nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya ka saha ka Allah kumaha lamun Allah ngajawab kumaha keur naon hampura ti kaula jawab lamun sia minta duit ka dewek nya sok ditanyakeun ku dewek keur naon sia teh duit puguh teh mah keur jajan taina sia minta hampura ka Allah keur naon lamun dihebere hampura cah lieur ieu lieur contohna mah kieu meureunan abdi teh boga salah ka bapak heeh Pak hapunten abdi da san dihampura mah geuning ku bapak abdi teh sadaya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh heeh jadi abdi pangnah hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hidup teh sanu tenang di dunia sakitu di udak-udak pangabutuh teh cacak dibere BBM naik geuning teu tenang sia teh hirup teh eta dikayakeun deui jadi panjang atuh Semar alah sok tanyakeun ka kiai aya dunya alam tenang alam pana nya numutkeun dina katerangan meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya pasti dikit alam pana hayang sia senang hayang pindah ka akhirat nah anu nitah modal teh kola teh dari akhirat tuh tenang dulu sabab aya nu leuwih alus kahirupan dunya tiga batang kahirupan dunya nya teh akhirat nya dina surat Waduha teh walal akhiratu khairul laka minal ula surat Waduha ge bisa ngan anu teu bisa mah wauken Waduha walaili ida saja Waduha walaili ida saja dawin mah yang he pek teu naon ke naon mangna pangna ngampekeun heuh kapan aya ku ilmu parabot mah beunang teuing apa dume eta pan alifna digenti ku ieu ngan iyana jadi harapna harap gering teu bisa dibebanan ku JR ku PS ku Jabar nya nu matak ha iya Jabar hae jadi Waduha walaili ida saja eta teh artina dieuweuhkeun teh alifna digenti ku ieu didaf'an lisikol dieuweuhkeun lain di dapur didaf'an lisikol tak itu adalah jadi jelas Allah tanya tuh aya bebaninganana tah gitu nu matak dewek ulah dimitoskeun we eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar coba heuh tuh bisa ngarealisasikeunana nya kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar tah lamun sia hayang ini ka kuburan Semar initna kudu bari cicing ta eta mata clear deui wae kalau teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengka eta ku jara rawuh reueun ongkoh titah init tapi kudu bari cicing lumampah tapi ulah ngalengka lieur Pak liar pasti keur nu teu mikir mah
Init pan init nomor kudu nyingka tapi kudu beri cicing lu mampah ulah ngalengka sok caritakeun atuh sanajan init kamana-mana tapi hate cicing panteng eueuh deui semaheun angin Allah teuing la ilaha illallah tak itu salamet kerjing dek kamana sia init Allah yo aki-aki hese teh jelema teh dengan kitu teh Pak lu mampah ulah ngalengkah ulah panteng we eueuh deui semahkeun angin Allah 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 jika mana-mana oge iya ya Pak kade eta jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh saeta nu jadi mitos teh naon sasajena kumaha pangabeuki sia kumaha pangabeuki abdi naon pangabeuki paek suguhkeun ngan Semar moal narima lamun eta rezeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi radang basilat ladang judi tong boro make jeung ladang judi ladang sorangan teu di Jakatan moal narima Semar deui Semar ieu Semar mana we berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang tah eta apan ayana ge di Tegal Gorowong hate nu molongpok nu bersih tah bere susuguhna kudu naon kudu baresih deui nya pawongan ya Pak Gusti pawongan wong teh jelema ya Pak atau nyat beung jak nuhun Pak rada brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak ulah anggang tina awak da lolobana maka Semar ieu nu bungkleukan ieu tah padahal geus aya dina diri sewang-sewang geuning Semar teh Pak eusina mah da dewek gambaran cermin cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen nya proses hirup dewek baheula ngadenge agama teh asa percaya wungkul kita kitu ulah percaya karek beja percayana teh deui pada kita bercerita di masjid beda eta nu nyarita di masjid Allah teh maha bunga maha uninga maha bagus
Eta sahaja duduk dola naon yuyutuk masih gede gitu lah yuyutuk penguin kasaha teh ka penguin mana kayak urang teangan heula si pagihkeun mana penguin teh mana tuh geuning dihareup tuh beres syarat mana nya aya hareupeun akangnya hareupeun saha hareupeun abdi naik ya kayak di desa urusanan aja dengan Palurah ini dermawan ya saha kang dipayun sih naik cocorowokan sih tep nih saha duka soa yang luas dunungan tapi kang ngaclang sih teh saha saha nun eta make nun atuh lamun make nun kudu make wau saha dengekeun wala naon dunungan aing kumacana syeuh namun lanceukna tapi mah wah jemaah kentem ngegerem heula tuh yuk wah hayam teh pikang ngaslang dah hayam teh nepi ka teu ngenaog deui oh da jalu pasukan teh lain lalaki dari hayam juragan Arjuna ngebahayamnya gitu tibu budak siuh saudara hayam hayam dan lain lompat dan celengu dan selek ngising dulu dicopot dari celek manusia ulah kakek dulu jang bangsa naon teh dulu eta apa naon kerapu teh nu kitu kerapu teh naon nah ieu kolot kerapu kuning sok dipake bantal kapuk teh mah goblok teh kapuk mah di mana urang teu ngalakonan deui eta teh kapuk kapok jauh-jauh kapok mah parek nyeupa kapol mah ngong di luhur helikopter jauh tinggali dawala bebengetan anak jika jengkol ngora Assalamualaikum Waalaikumsalam hebat mana bisa ngajawab boy agama naon mana
agama Buddha. Geuning nyaho Waalaikumsalam. Naon agama mah. Bener maneh teh agama Islamnya? Islam. Oh syukur atuh ah. Saihwan pamit kitu mah. Lamun bener maneh agama Islam sok tarucing aing pangihkeun. Tarucing naon sia teh? Aya makhluk gede. Makhluk gede. Tulalean. Gadingna panjang, ceulikna gede, tak gajah teh. Cing naon? Binatang naon? Nu kitu, heuh, simut. Kesaka, tauhid maneh euy. Eta kumanehna diomongkeun geura. Aya nu bubuk hideung disebutna kopi. Tuluy make gula, make susu, ditinyu ku panas, dikucek-kucek naon cing. Sok sia pangihkeun duwegan. Geus goblok sia teh. Lieur kain naon ge sia teh. Dibacakeun. Dasar nu garelo. Aya botol. Terus Desi sirup. dipupuskeun. Ayo, hese. Terus dipiceun. Dipiceun teh ka jalan, ka jejak, batur ka cugak. Getihan ke rumah sakit. Rumah sakit mana cing? Immanuel lain. Ranca Badak lain. Satu itu. Raja Wali lain. Rumah sakit pinggang. Cibabat lain. Lain. Coba. Boromeos lain. Tante Yus. Di mana tuh? Di puskesmas. Puskesmas mana? Ciparai. Oh, da manehna nu bawa. Papan uing nu mawana ge. Si Juri. Pengalaman serangan Baiklah. dengan budak berojol. Lain teh lau kata wajah lemah gitu teh. Eta nu hideung. Ada awal. Balak kutak teh pan ieu. Eta teh batu gulung teh. Sinjang tong diheureuyan kumaha sia mun nyapit. Nyapit.